Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkalna 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam hari ini sudah menginjak kepada hari Ahad ya. Alhamdulillah kita masih bisa menyempatkan waktunya untuk senantiasa bertaqarrub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah dalam rangka ingin sama-sama kita mendapatkan tentunya malam-malam kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar insyaallah. Mudah-mudahan menyelingi daripada zikir, doa, tilawah ya Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama selingi dulu dengan kajian malam itikaf ini yang insyaallah pada malam ini sudah hadir di depan kita guru kita yang biasa mengisi di kajian-kajian Ahad ya, Bapak Ustadz Nusolihin dari Ciamis ya. Alhamdulillah sudah hadir di depan kita semua. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa menyimak daripada apa yang disampaikan, sehingga kita malam hari ini selain kita bisa mendapatkan pahala, juga bisa membawa bekal oleh-oleh dari ibadah Ramadan ke rumahnya masing-masing insyaallah ya. Baik Bapak sekalian, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama buka dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Ustaz untuk menyampaikan materi sebentar. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanir rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min khatimil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Puji sareng syukur urang lipakeun ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dina enjing-enjing anu mustari ieu bukan sadayana digugahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Payus urang syukur ka Allah ketika dihudangkeun dina tidur urang. Alhamdulillah allazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Artinya urang muji ka Allah Subhanahu wa taala dihudangkeun di saat urang tidur dina arti mautul asghar, kematian kecil. Jadi yang disebut tidur kematian kecil ya. Artinya orang yang tidur itu telah diambil syahwatnya, tapi ruhnya ada. Karena orang hidup terdiri dari syahwat dan ruh. Syahwat itu keinginan, kahayang. Mata zaman geus sare semua aya kahayang, tapi ruhnya itu ada. Nah, tinggal satu lagi berarti Allah menahan. Nah, kalau diambil lagi satunya, ruhnya, itulah yang disebut dengan mautul akbar, kematian besar. Nah, ketika tidur, kematian kecil. Makanya tadi diungkap alhamdulillah sadaya puji kagungna Allah alladzi ahyana anu parantos ngahirupkeun deui abdi ba'da ma amatana di saat abdi parantos maut. Oke, tadi dijelaskan bahwa di pagi yang mustari ini kita mengawali ya atau kajian itikaf kita, tentunya supaya lebih afdal sempurna, karena Lailatul Qadar itu ada kaitan dengan Al-Qur'an. Nah, jadi kajian itikaf di pagi ini
Di samping nanti materi bahasan yang luas, ya, kita awali kita dengan baca Quran bersama-sama, ya. Nanti saya pimpin dulu, saya sendiri dulu yang baca, kemudian nanti setelah itu diikuti oleh hadirin semua per ayat. Nah, itu bisa dibuka yang bawa Quran atau bawa HP yang ada aplikasi Quran. Ya. Kita buka surat Toha, ya. Surat Toha ayat 98. Ayat 98. Nah itu, insyaallah kita baca sampai ayat 103 saja. Kita mulai dari ayat 98. Atas ada ya? Bapak atas. Sok silih toong we, nya bukan bantuan dan kebenar. Itu perbedaannya antara muka dompet dan muka Quran. Udah ya? Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama
yahmilu yawmal qiyamati wizra. Lahum yawmal qiyamati himla. Yatakhafatuna bainahum illa bistum illa ashra. Innama ngan wungkul ilahukum sembahan aranjeun teh Allah allazi la ilaha tegasna moal aya deui sembahan illa huwa kajaba anjeunna Allah wasi'a kullasyai'in ilman. Bahkan ilmu Allah ngaliputan segala urusan, segala perkara. Kazalika tah kitu naqsu alaika kami geus ngisohkeun ka anjeun Muhammad ngeunaan Musa, Fir'aun jeung Samiri min ambai itu di antara berita-berita goib makod sabab anu geus kaliwat wa qad atainaka atu satuluina kami mikeun ka anjeun Muhammad zikra karekeun heula Al-Qur'an miladunna anu langsung ti kami. Man a'rodoan sing sajama anu coba-coba ngabalieur tina Al-Qur'an mung hirup diatur ku Al-Qur'an fa innahu yahmilu maka jaganing manehanana bakal nanggung wizra dosa yaumal qiyamah dina poe kiamat. Kholidina bi maranehanana langgeng dina tanggungan dosana. Wa sa'alahum jeung eta teh panggoreng-gorengna keur manusia himla tanggungan yaumal qiyamah dina poe kiamat. Iraha poe kiamat yauma yunfahu fisur nyaeta dina waktu ditiupna sangkakala wa nasurul mujrimina kami bakal ngumpulkeun jalma-jalma doraka yauma idin dina eta poe zulqa dina kaayaan geuneup beungeutna
yatakhafatuna bainahum maranehanana ting harewos di antara maranehanana illa bistum kayalian arandeun teu hirup di alam dunya illa asra angin ngan 10 poe. Apa sakali harina? Apa? Kacaritakeun sapaheun nya aneh tere. Nya. Baca Quran biasakeun hatina dihatikeun. Sekali deui terjemah bebas. Ya ngan hungkul anu disebut sesembahan aranjeun nu sok dihatikeun ku urang pangeran teh teu aya deui iwal ti Allah. Tegasna moal rek manggihan sesembahan kecuali anjeunna Allah. Ilmu Allah mapan ngaliputan karena segala ilmu, karena segala urusan. Tah kitu Muhammad kami geus ngisahkeun ka anjeun anu dina ayat 1 acana teh diterangkeun kisah Musa, Firaun jeung Samiri teh urang terangkeun. Tah eta teh mangrupakeun anba berita-berita gaib. Maqad sabab anu geus kaliwat, geus berlalu. Atuh sateuleuna anjeun jadi apal lantaran kami geus mikeun Al-Qur'an ka anjeun Muhammad eta Qur'an teh ladunna langsung ti kami. Coba-coba jalma nu jadi umat anjeun tegasna urang siapapun manusianya a'rada ngabalieun mung hirup diatur anhu tina Al-Qur'an. Ingat eta jalma jaganing dina poe kiamat bakal nanggung dosa. Langgeng dina tanggungan dosana. Jeung tanggungan dosa teh mangrupakeun panggoreng-gorengna tanggungan dina poe kiamat. Ira kiamat kajadianana engke di mana geus ditiup sangkakala dina eta poe kami didawuh Allah bakal ngumpulkeun mujrimin jama-jama doraka zurqa dina kaayaan harti terjemah bebas biru beungeutna geuneup intisarina. Maranehanana ting keceus ting harewos geuningan karek menyadari yen hirup di alam dunia teh teu lila ngan asra 10 poe bahkan ayat 1 lina yauman ngan poe. Apa 2 kali? Kacaritakeun majlis taklim ibadur rahman mah geus ngolotok nya karena terjemah Al-Qur'an nya. Amin gitu. Amin. Melototna menang gitu. Ya alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah ya. Dina enjing-enjing ustari ieu urang tos ngaluarkeun sorak ya, salah satu wujud zikir ka Allah Subhanahu wa taala. Simkuring terinspirasi di jalan mah rek ceramah bebas langsung tapi begitu ningali jamaah nyarat Al-Qur'an maraca Qur'an jadi simkuring teh kayung yun edeganan ya untuk disamakan bacaan Qur'annya ya sehingga ieu masjid ya ngadengung ku bacaan Qur'an insyaallah ya ku Allah Subhanahu wa taala diperhatikeun didengarkan dan insyaallah turun rahmat ka urang sadaya. Karena itu merupakan wujud zikir. Naon aya zikir teh? Bu, aya zikir naon Bu? Mengingat Sundana emut. Lamun teu tambahan teu emut. Lamun jami teu emut harina jami naon? Teeling. Nah itu si eta teh emut identik hal anu awon ya dikir ya terutama di sini dikir mengingat akan nikmat Allah ya. Dikir mengingat nikmat Allah. Termasuk ayat di surat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Bani Israil urang turunanana ya uzkuru nikmatiya. Ingatlah kalian akan nikmatku dawuh Allah ya. Jadi urang teh kudu ingat sabab salah sahiji fakta nyata hirup manusia teh ku ayana nikmat Allah. Artinya manusia itu hidup manakala ada nikmat Allah.
Lamun teu aya nikmat Allah maka matilah itu jalmi. Maka wajib ya urang mengingat salah sajina karena nikmat Allah. Yo. Anu eta nikmat teh moal bisa dihitung. Ya. Sekalipun ayeuna abad sabaraha nanti abad sabaraha 22 23. Nah, 2 hiji keneh. Nah, abad 2 hiji sekalipun abad teknologi, abad canggih di mana segala sesuatunya menggunakan alat yang ujungnya itu ya. Maksudnya ngocok endok make lenser sernya make mixer, ngalitane make ser, ngitung angka make kom. Nah, itu ser. Tapi lamun eta nikmat Allah tek dihitung maka itu, dan itu dinyatakan oleh Allah dalam surat Ibrahim, wa in ta'uzuni matallahi. Tolong bantu ya sedikit. So, wa in ta'uzuni matallahi la suha. Namun aranjeun hei manusia coba rek ngitung nikmat Allah moal kahitung. Malah dijelaskan andaikan lautan dijadikan alat tintanya, lalu pohon-pohonan dijadikan penanya untuk mencatat nikmat Allah, nu aya beak manten cai lautna sok sanajan dibere tambahan deui ku sarua. Mata geus we pokona mah wajib urang mengingat. Dina hadis ya, kita belajar hadis ya. Di antara hadis ngajelaskeun kawa siapkeun ye, biasana aya wayah kieu teh otak teh masih kene fresh ya, masih cool ya, belum ada pemikiran apa-apa ya. Ya. Tuh, belum ada pemikiran apa-apa. Uzkuru Aksiru Zikra Hadimil ladat yakni al-mautu. Aksiru Zikra Hadimil ladat yakni al-mautu. Lain can sahur ya teh. Sakali deui aksiru zikro hazimil ladati yakni al-mautu. Lain ceritakeun geus apaleun we nya. Subhanallah, cerdas. Aksiru nyabunya lain aya nyiru. Aksiru. Lobakeun ku aranjeun perbanyak. Zikro mengingat. Jadi lobakeun ku aranjeun ingat, eling, nyebut ya. Hadimil ladat karena perkara nu bakal mutuskeun kenikmatan. Artinya di sini bahwa manusia hidup itu menggunakan nikmat. Sok saha di dieu sok maju ka hareup, abi teu ngagunakeun nikmat sok aya. Ngagunakeun. Hirup teh. Mata ke urang pesek deui naon ari nikmat teh. Da urang mah apal nikmat teh sebutan dahareun wae. Mun keur dahareun ngadahar nah bolu atawa ngadar martabak wadidaw alak mah mantap endo surendo takendo kendo eta urusan dahareun. Tidak bisa dia mengatakan endo surendo Allah ieu socan ni bengras ieu masih tiasa ningali ieu cepil masih kene bengras masih bisa ngabedakeun
mana suara petasan, mana suara hidup salaki, ya, itu artinya nikmat itu. Ya. Jadi urang kudu ngalobakeun ingat kana nikmat. Supaya naon? Supaya sadar eta nikmat datang nanti saha di Allah. Oh, berarti urang boga kewajibanana teh nyaeta syukur nikmat. Gitu. Dina hadis dijelaskeun lamun jalma teu daek syukur kana nikmat, ya, itu diusir tanpa Allah Subhanahu wa taala. Diusir, Pak, Bu. Oke, kita baca hadis kedua. Ini tadi kan disimpan di dia atas. Ya, alhamdulillahnya engkenya jam 3 ditanya seorang-seorang. Eta kesiji hadis nyangsang di dia. Orang nyangsang santai, awas. Save in memory di dia, ya. Oke, hadis yang kedua. Malam yaskur ala nikmati walam yasbir ala balai fal yakhruj minal ardi ghair samawi. Man lam yaskur ala nikmati walam yasbir ala balai fal yakhruj minal ardi ghair samawi. Berat ibu-ibu rak bugar contohan ibu-ibu rak lay malam-malam begini si Ujung ada nyanyi ini ke Ardila gerak contohan bapak-bapak lay podo baik sami mawon malam yaskur sing saha anu teu daek syukur ala nikmati. Ini hadis qudsi, firman Allah yang tidak tercantum di dalam Al-Qur'an, ya. Barang siapa yang orang tidak mau bersyukur akan nikmatku, walam yasbir ala balai, tidak mau sabar akan ujianku, diuji saum teu sabar, emosian wae, ngabohong wae, sarakah wae, teu sabar, maka Allah ngadawuh bentuk usiran payahruj keluar di muka bumi kami, cari bumi selain bumi ghair samawi. Diusir apa? Urang diusir ya di komplek nanti teh. Nah, kalau indah perme diusir dia inah tuh kada ekor. Diusir dia ekor inah tuh kau jumbrung. Cuk mangkowi teh mulai di Indonesia pindah ke Arab kemana kan? Masih bisa loncat. Coba urang diusir ku Allah. Paling bisa nyanyi nining Maida. Kamana atuh? Kamana? Ceritanya, kamana doi atuh? Hese, matak dinanggoning urang menerima nikmat hiji kewajiban urang masuk. Syukur. Nang arti syukur teh? Nuhun. Matur nuhun nggih. Nggih. Itu hatur nuhun Allah. Yang keduanya apa? Gunakan. Yang pertama kata-kata hatur nuhun, anu kedua gunakan. Ya, eta naon anu nikmat dibikeun ku Allah ka urang teh nya dina goning ibadah ka Allah. Dibere panon, keur molotot kana naon, Bu? Bu. Dibere soca kanggo molotot kana naon? Kana dahareun, artos. Digunakeun teh keur ningali ayat-ayat Allah. Kade polototkeun, Bu. Kumaha tah ayeuna yeuh? Ya. Polototkeun ye. Mumpung Allah turun tuh di langit. Itu menjelang akhir sepertiga dari akhir malam itu Allah turun tuh di langit. Ya.
memperhatikan kita, bahkan menyambut kita dengan silakan. 3 permintaan akan Allah kabulkan. 1, saja manurek minta hampura dina ieu poe, dina ieu saat, dina ieu waktu ku kaula dihampura. Itu hadis Bukhari Muslim. Saja manurek minta dibere. Sok tah minta ka Allah. Aing minta duit. Ulah tuh minta duit ka Allah emangna lobang. Minta rezeki gitu. Rezeki didinya luas. Makna rezeki bisa duit, bisa mobil, bisa dahareun, ya, bisa nambah budak, bisa sehat, itu luas. Tong-tong mah barang pendak ka Allah. Ya Allah, berilah aku mobil ya Allah, emang Allah dealer. Bisa rezeki gak kayak Allah ke uninga, tuh kan hati orang teh hayang naon si eta teh gitu kan. Allah alimun bidati suruh. Tuh nya, balikeun deui kana pokok. Yang ketiga, barang siapa yang mau mendoakan akan aku perkenankan. Ayat 3 keistimewaan dina waktu janari. Hiji naon cenah? Hiji Bu, keistimewaan janari tadi Allah 3 kepada kita. 1, minta diampuni. kalau orang minta ampunan akan diampuni. Yang kedua, kalau orang meminta akan dikasih. Yang ketiga, orang berdoa diijabah. Apalagi ini orang-orang di samping dia bangun dini hari wal mustaqbirina bil ashar, dan itu sifat daripada orang bertakwa. Itu dicantum dalam surat Ali Imran ayat 17. Catat marah buku teh. Wah, program ini karena kurang lengkap. Mau buku? Nih. Kalau tidak mau simpan atau di dia. Nih. Labar be. Gitu. Apalagi waktunya tepat. Di samping itu orang ini, orang yang meminta memohon pada Allah itu orang-orang yang shaim. Orang yang sedang menjalankan ibadah sahur di bulan Ramadan. Subhanallah. Tuh, ya. Hanya ya, gunakan ieu kesempatan semaksimal mungkin kurang. Ya. Balikeun deui tah anu pokok. Jadi kurang tinggal bersyukur ke Allah, ngaturkeun nuhun. Anu kaduana, gunakeun nikmat Allah sesuai jeung anu ngaparina hatina kurang digunakeun pikeun alat ibadah, terutama soca ya. Soca. Tadi hadis geus kasabelia anu disimpan Bu dina duanya. Betul terus ayat 2 hadis tadi cing sok oleh ketes uz aksiru tuh ke ikro tadi buka sareng naon wakil lamun buka jeung bala-bala teh kieu kejadianana teh pajejet di dedanya ya geus eta lah tambahan deui hadis nomor 3 dekat 3 ya. Nya dina engke ulah sampai panon urang teh cilaka dina poe kiamat. Kullu ainin sok bakat yaumal qiyamah illa salas. Kullu ainin bakat yaumal qiyamah illa salas. Asa kitu we heula. Lain ya, alam 4 wahid ainun syahar fi sabilillah wahid ainun syahar fi sabilillah lain bijikeun jeung tadi anu kullu ainin
Benar-benar kudu sabarnya hari ini. Asani Ainun Godot fi maharimillah. Asani Ainun Godot fi maharimillah. Play. Ya, Al-Wahid. Sahur. Ya. Nukat itu asalis. Ainun. Kharajat. Mislu rasidubab. Dia cepat. Mislu rasidubab. Khasyata minallah. Asalis. Ainun. Kharajat. Mislu rasidubab. Khasyata minallah. Lain. Wes, wadidaw, lancar bingit, ya. Yang geus kacarilakeun geus apalun. Jadi sakadeh panon teh sakabehna bakal ceurik ke dina poe kiamat, kecuali 3 tah nu bakal salamat. Hiji panon anu saharot melotot cenghar dina jalan Allah. Kalau keur ngaji keur kieu teh cenghar leluya loyo cenghar ya. Tuh saharot yang melotot hati asal saharot teh otak lamun ngaji bu palong ustad teh Jumatan Pak tetep tah jangan teh lain tumpul kieu atuh didedatkeun ku setan GHS kayaknya teu nya kade jadi ulah tunggu tanpa kieu itu mendengarkan kisah melalui audio saja bahwa ya, kisah Saul sepuh mantili ngaclang di mana ngaclang tuh aya visualna aya gambarna Saul sepuh dirinya di kebun awi tak gitu di mana ngaji oke di mana ngaos teh sok pencong ustadnya lain tunggu da mah era ieu sok palang musarare da mah era palang mustamin di palang teh melon gitu nya era ieu kan supaya ona sutra nah ona sutra dibayang di mata eta ajengan Ciamis bajuna wis batu alina bacandoko nu dipake katingali terekam gitu terbayang-bayang munyan nginyuna katingali itu lain tungkul kekeuna ku paribasa ti India geras kumaceuna da geus bolak-balik teh nu paribasa ti India sugan teh kuntul kadapur pek teh lalai katipir sugan teh si akang tungkul tapakur teh melai ngadahdir. Nah ulah sampai gitu ditanya kunut teu ngaji tadi nerangkeun ajengan Ciamis biasa nitah bener nyarek salah sakitu kitu nah terangkeun deui urang teh nggih naon ya jadi yang panon urang teh kudu cenghar dina jalan haleluya loyo gitu nya. Nu kadua ainun godot fi maharimillah mata yang pejam tuluh dina paharaman Allah dina hal teu manfaat mah. Ibu lamun ningali ikatan cinta si eta manopo kitu sok tunggu tara wadidaw si eceutnya sepun ikatan cinta tuykeun kana amanah wali tuykeun deui kana dunia terbalik ayeuna teh rame si Aceng teh dituduh bogo ka si Entin si Icu distrek cageut da bogoheun ka dokter Ridwan
Tak cek ibu-ibu di pasar tongeng, ayo naga rosin penting geus seunteureun. Urang mah dibalikeun nya panon teh, peureum dina paharaman Allah, ya. Di ngajian kok ajengan, seneng ngeunaheun ka tunduk nya, nunutan. Encengan, wajilat, morejat, bangun hate nate. Itu matak lamun hayang cenghar soca ya kudu bangun hate na. Lamun hayang bisa ajeg sirah maka kudu bentak. Matak si kuring pernah nyen hiji tata recingan. Ajegna ieu sirah kunaon? Beuheung cenah bu ajegna ieu sirah teh ajeg kan kunaon? Ku panon. Sok panonapeun. Kan potong. Ya tak bentakkeun bacengan. Komo nu katilu mah nya. Ainun horojat misku Rosiduba panon ngaluarkeun cai panon tong sacangkir. Rosiduba lah sakaclak sakade hulu laleur aduba teh laleur anu pinarakaeun dubab laleur anu pisurgaeun naon ngarit namina laleur anu pisurgaeun naon namina lebah teh jenis laleur ngaluarkeun madu tuh Pak Ustaz nya gitu madu bahasa Arabna an-nahal tapi lain kuha an-nahal namun kuha an-nahal itu korma tak boleh salah ngucap di Quran nggak salah maca. Nah jadi ulah sacangkir sakeclak tetapi khosyatan minallah sieun ku Allah kajun ceurik ieu mah pedah can kabeli baju kajun curi lantaran teu bisa mudik geus bae tong dipikiran mudik mah ibu nya da ulah baroning jelema ayeuna mah beurit ge teu bisa mudik naon sababna jalan tikus dan ditutup tanya geus bae nah nyatanya beureun deui eta karek mukadimah ya teh oh bieu mata tadi durasinya mas saja pada langkung mama cenah simpul maneka salat subuh oke hayu mau beakeun bahan ngaji ya beureun deui kana pokok oke ya. Nah di akhir Ramadan ieu ya maka tentu sepertiga di akhir Ramadan atau 10 hari di bulan Ramadan ada satu perbuatan Rasul yang sangat luar biasa untuk menyempurnakan dari ibadah saumnya. Ibarat urang nyampurnakeun tuang leueut kunaon disampurnakeunana supaya pada bahasa geuningan nyampurnakeun tuang muntos tuang urang sok hayang naon cenah cuci tah nyokot deui naon bentuk tahareunana gitu kan cuci mulutna col meuli gedeganannya jeruk gedeganan tah ibadah saum oge 20 poe teh cuci urang sempurnakan ya maka nanti ada perbuatan istimewa Rasul ya, jadi di akhir sepertiga di akhir Ramadan itu dia itu singkil bergegas lebih semangat ya, lebih bersemangat itu lain loyo nih gratis saum teh kieu Bu Pak datar 10 hari mah datar. Coba naon pipikiran anak kolot makanan sahur jeung naon engke buka jeung naon sok buah sok buntut gitu kan itu mulak di dinya 10 poe teh ya mata pernah loba ibu-ibu anu menjeritnya ketika datang Ramadan kenapa anggaran dapurna teh ditambah ku bapak-bapak pernah panci cingkuring ogenan aya ibu-ibu kecurhat cenah ari datang Ramadan teh cuma sebararingung ceu kitu marukana tukang nu ajengan disindrek ceu eli istighfar
naon cenah istighfar. Makanya nyarios bingung datang Ramadan teh. Bulan penuh berkah, bulan penuh rahmat, kenapa jadi bingung? Kita memalong ke simkuring bari ngomong, Ustaz lalaki juga tuh. Dan tiba-tiba lagi lalaki aja deh. Lain Aprilia jadi Aprilio lain. Ciksa kadenal curcol. Nyata cenah aya datang bulan Ramadan teh panjenengan di luar Ramadan mah aya kolak. Aya korma, aya gehu pedas. Nya aya sop buah. Nah, atuh cenah. Di bulan Ramadan sok aya. Masalahna naon? Ojo cenah bingung ngijir duit. Salaki anggar penambahan. Tapa dengarkan jeritan seorang istri ya. Dengarkan nya tuh. Balikin deh kana pokok. Nah, jadi urang teh kudu syukur balikin kana tadi. Karena nikmat Allah terutama syukur tadi soca. Summa la tus'alunna yauma idin. Bakal dipenta pertanggungjawaban. Ya. Rasul malabu lamun tuangan nikmat eureun. Bedana jeung urang nambah make dalil deui lain sakatun lagi dan aku cenah rek syukur nambah kayaknya jadi itu nya Rasul mah eureun nangis deui sehingga ditaruh si sahabat ya Rasulullah ya Rasulullah ma yabkika ya Rasulullah nah itu ya Allah biasa dipraktekeun ya meningali bapak si Aai bojo ceuri itunya sok rek dilani naon si beureum si hideung nya ya khumaira ma yartika gitu wahai istriku apa yang kau tangisi gitu Rasul naon dipakai ceuri iya sumalatus aluna yauma idin amin bakal ditanya sampai sahabat naroskeun Rasul nikmat naon atuh bakal ditanya wae teh aduh leuletikana mimain azbin segerna cai anu diregot kurang bakal aya pertanggungjawaban semakin banyak nikmat kurang dirasakeun semakin banyak itu pertanggungjawaban di akhirat makanya keur ngaringankeun eta pertanggungjawaban teh wajib urang syukur berterima kasih kahiji matur nuwun anu kaduana nyaeta gunakeun ibadah tangke ge aya syukur nikmati manusia lamun dibere ku manusia teh urang meunang narima kahadean maka hiji ucapkeun hatur nuhun kadituna ngadu akeun gitu bedana teh anu merena mah geus we culeos itu ulah di daguan cenah ngucapkeun hatur nuhun mun henteu teh mangkal kana hate nya di beja-beja di kabatur tong mere ka eta teu nuhun acan teh anu dibere teh kitu nya ulah lain jalan iman kitu mah nggih. Nah itu di Al-Quran innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Orang beriman kalau ngasih apapun yang dia kasih culeos karena dia yang diharapkan itu Allah. Teu ngharapkeun jajaan, teu ngharapkeun balasan. Wala syukura untuk ucapan hatur nuhun oge teu kudu dadago-dago. Itu nanti ada kewajiban yang memberi mah geus culeos da urang mah jeung Allah hubunganana lain jeung eta jalmi gitu kan aya urang didago-dago ih jeung acan ih mau dibere deui sia ulah tadi bejaan batu teh ka si eta kan muncul dijajauheun ngaduakeun anak oge gitu tangan ke kawajiban dibere kudu ngarti kudu ngatur nuhunkeun kudu ngadoakeun mata anu mere jeung nu dibere lamun pada ngaji pada ngarti kana agama insyaallah lancar nu merena karena Allah anu diberena juga ngatur nuhunnya terus bentukna naon nanya heula memena teh ari ieu naon masihan teh ih tadi
Ucu geus meuli emas 8 on ayeuna jakatna. Oh, berarti doana lain. Allahumma sholli alaihi. Doa zakat. Allahumma sholli alaihi. Ya Allah mugi salamatkeun anjeunna. Jadi karena zakat itu ancamannya itu neraka. Itu. Ari ieu masih teh naon dia teh? Ieu we abdi gaduh ngiling seueur. Oh, jazakumullah khairan. Teu kakasira, tinggal heula loba saeutik. Lamun saeutik qalila gitu kan seimbang. Teu nya eta anekdot. Nah eta artina ngadoakeun balasan ti Allah, tambahan deui sing sehat, sing luas rezekina. Ya, mata kamu naik barang daya tanya heula bisa ngadoan teu? Kitu nya. Untuk ulah berikan deh kena pokok ulah ngarepkeun sababina Al-Qur'an ge wala tamnun tastaksir saya teh nam tulikeun wala tamnun tastaksir ya ayyuhal muddassir kum fa'an wa rabbaka fakabbir. Tulikeun. Ece jujur ari ece apa surat Al-Qur'an sabaraha juz? 3 wadidaw. Juz melon, juz alpukat, juz tomat. Pak, kajian etika di antara lain ngadres hatam Quran boleh. Ya, tapi alangkah lebih baiknya menyimpan atau tidak baik mah disimpan surat ieu mah ngapalkeun artina itu lain saupun naralang narabas unggul jedegana itu juga bagus, cuma ada yang lebih utama menghafal dan mengamalkan. Menghafal karena orang yang hafal Quran itu ya dicintai Rasul. Seperti anu hafal Quran teh dicintai Rasul. Komo ngamalkeun Quran, nu ngamalkeun Quran dina hadis dijelaskeun ya. Allah akan lebih memperhatikan ketimbang orang yang berdoa. Orang yang mengamalkan Al-Quran, Allah akan lebih memperhatikan dirinya ketimbang orang yang berdoa. Lain hatina zaman ngadoa teh diperhatikeun. Cuma ngadoa mah masih kene aya pileunana. Ieu teh najero beteungna aya dahareun haram teh. Ketika dia berdoa walaupun di samping Ka'bah ya, walaupun di samping Ka'bah dina jero beteungna aya dahareun inu mun haram, mah didenge ta Allah teh kajeung teuing Allahumma. Tuh. Tapi jadi jaminan ya. Ngadoa di Mekah sanajan aya tempat-tempat mustajab itu kembali kepada SDM-nya, sumber daya manusianya. Ya. Apalagi sekarang kenyataannya, waduh, ngeri. Ngeri bagaimana? Di Masjidil Haram pada ini memang ikut-ikutan WHO. Sholat dijarakan. Nih. Eleh ibadur rahman teh dijarakan teh. Itu barina oke. Rasulullah ningali aya nu carang sajeungkal wae. Tapak kan? Cukup. Luruskan, tapatkan. Barusan aku melihat sajengkal carang. Barusan aku melihat setan. Siapa namanya yang seseleket dina salat teh Bu? Setan sangaran teh. Halo, wadidaw, da apa setan oge eta nu seseleket dina salat setan ngaranna? Dari teh geus sebenarnya ngaji di dieu. Tah maksudna ngaji di dieu kitu. Mata sebenarnya ngaji teu jauh-jauh sing kuring malam ka dieu mah tantangan da pasti poweun. Setan durot. Eta diucek nyarita eta era cenah. Nya, setan durot. Durot teh hitut keluar suaranya dut, tah durot. Lamun teu keluar suarana pes nyaw-nyaw tadi itu daun sampel eta mah pusaun pes pusaun
Itu disebutna hadas. Mal hadas ya Abu Hurairah teh. Qala usaun auduratun. Itu disebut hadas anu ngabatalkeun wudu. Ngabatalkeun wudu. Nu ngabatalkeun wudu teh hadas hitut leutik, hitut badag. Nya, dus, bret, brot, jeung pes. Nyaris tak terdengar. Nya, itulah Honda. Ngabatalkeun salat nah, Bu. Itu dewe lama apa itu nu ngabatalkeun hitut mah pesdut itu wudu batalna teh kumaha salat batalna kunaon wadidah ibu lamun keur salat dut hitut batal teh henteu nu batal teh wuduna anu ngabatalkeun salat teh berarti eceut teu boga tak gitu. Apa ya? Mata balikan deui kaca diusap bujurna wudu deui gitu nya. Mata dina ibadah salat teh itu ada satu pendidikan yang tidak disadari. Sabenerna dina salat teh ngalatih kejujuran. Buktina jujur naon? Batu teh ngadenge da teu durotun. Dina batu teh kadenge tapi urang ngoleset keluar. Jujur itu artinya. Atak pernah aya hiji pamuda nganggur teu boga gawe. Salat datang di dinya teh direktur hiji perusahaan. Nya, salat ngarendeng. Teu pamuda teh teu lila dina pas ruku. Teu keluar. Cai wudu. Nah, lantaran eta direktur teh teu ngarti bab agama. Kenapa kamu tadi juga keluar gitu? Oh, saya kentut. Tapi kan saya enggak dengar, tapi saya merasakan. Luar biasa jujurna, sagila teu kadenge. Nya, teh ngadengekeun. Terus kadu gawe aja. Langsung diangkat Pak. Tapi kayak terkenal ada budak pemuda direktur, dia angkat direktur itu. Dari kita ngurus ngarana anekdotnya. Itu artinya sholatnya ngalatih kejujuran buktina. Nah barusan aku lihat nih, ternyata si durot gedena ageungna Bu. Ketika sajengkal caranga sajengkal itu segede anak domba, warnana hideung. Tah durok teh wujudna langsung dijelaskeun bentukna teh hideung anak domba segede anak domba lain anak domba bayangkeun lamun sameter di caranganana eta anak segede naon tah munding eta manya mata geus ngabangkang we kana aturan Rasul tah salah saja nu ngeri Mekah anu kudu jadi kiblat umat Islam sadunya nurut ka haram. Malu dengan muslim yang sebelahannya. Itulah di Masjidil Aqsa, tinggal di Masjidil Aqsa. Salatna rapat. Subhanallah ketika ningali kata video ya. Dan pernah Rasulullah sebelum meninggal menyatakan kebenaran nanti akan lahir di sini. Di Masjidil Aqsa. Itu jadi jaminan di Mekah teh. Nasa urang kewajiban tempat hendak ibadah haji umroh wayana kudu ka ditu. Da mun bisa meunieu di sorean tah bira dina batako. Tumbukeun. Tuh da tapi kudu di ditu. Jadi jaminan orang itu nya balalang ibadah tingali gerak. Nya teh buktina ku ayeuna ieu. Pan geus menyalahi. Rasul sementara ieu kudu dirapot ke pancuna darurat tebah mana? Tebah mana darurat? Dalam nyama di eta masjid dia masjid aya virus corona gitu kan. Ulah boroni salat di masjid diulahkeun di imah we. Kan kitu paling goib. Teu apa di mana? Terang corona teh. Aduh mobil anu teu payu baheula mah eta teh.
aya corona gitu teh lupa gitu corona lainnya didagangkeun gitu kan nya aduh urang terjebak akhirna teh terjebak cing aduh urang sing rada mau tekad mudik itu adalah ikon umat Islam mudik teh identik beres ibadah saum dia silaturahim kalembur mudik teh mulai saeutik ya nah itu sing sadar urang teh nya hatina gitu sing sadar matak sing jujur gerakan agama orang seorang supaya insya Allah supaya mengandung kekuatan nya wa aridana jahilin kita harus berpaling dari kebodohan ya kembalikan deh kan pokoknya itu jadi wajib syukur nikmat Allah Subhanahu wa taala Rasul di akhir Ramadan teh singkil ya lebih semangat tadi grafik nate datar 10 hari ke atas menjelang 20 naik tak 11 12 13 14 15 sampai 20 naik matak baruran ya matak mulai masjid corencang diri corencang deh tarina corencang teh ya balik ke putra daerah di Rakumnya nah itu sih kuduna lagi di luhur mudun sabenarnya mudun gampang matak cek kolot baheula lah jeung lamun sareng geus lirik kurang geus teu karasa eta teh tapi walaupun demikian bahayana berat ya mudun di ulang ngagampangkeun mudun memang si mudun deh gitu kan tapi lamun teu rena dong ya nafsu nama si keneh liar ayeuna nyepelekeun meuli carencang dah akhir Ramadan teh kalaka semangat nate semangat karena tawaf ngan tawaf teh kukuri di pasar baru mudik kan akhirna najan teh mudik jalanan macet di deganya di Transmart ya di Jogja di Carrefour ini Ustaz dapat aya di dieu sakua yang balik deui aya Ustaz mah da aya jadwal tarawih macet eta mah ngasa ukur deui kaos budak hiji ini nanti jam 8 isuk balik nanti rek maghrib gitu kan salat amuk-amukan sabab di imah canayana naon gitu kan lain curhat intinya hatina kebanyakan seperti ini kudu nama semangat di masjid sehingga Rasulullah nyontohan anu disebut itikaf artinya kitu teh itikaf teh gede modalna kudu kuat iman kuat duit ya. Kuat iman jeung kuat duit maksudna kuat iman ya untuk iman mah bisa tuh Pak kuat duit wayahna hatina mun rek itikaf di masjid hatina ninggalkeun iman di mana kurang iman sagala rupana geus dicempona tah keur ke THR tah keur meuli baju tah keur meuli sagala rupana itu di zaman Rasulullah ya banyak ibu-ibu yang datang kepada Rasul demo dia kehilangan suaminya Rasul cenah salaki abdi langit benar muhun cenah nah da salaki mana aya di Masjid Ibadur Rahman itu disusul sia teu tanggung jawab jadi inditna ka masjid teh pada teu boga duit lieur ditagih wae nya Pak geus dibikeun THR ka bojong geus segera kemarin ibu-ibu mewakili ibu-ibu kemarin ibu-ibu demo ya kalau suami masih uang THR tenggelamkan begitu ngabdikeun ka gedeganan engel supaya regreg gedeganan cok sagala batak nah eta akhirna mah Rasul mah meninggalkan duniawi ari urang kakah sibuk 10 poe di akhir Ramadan teh sibuk urusan dunia timiti tadi pakaian di teangan bisa mas seragam timiti indung bapak anak teh saudara ayang gitu ayah yang gedegana seragam ya. Kemudian perkuehan nya gitu olah teu nyieun meuli neangan nah di kata sari katika sari atau naon teangan gitu kan tuh cek tapi kan ayo ini apa cetanya dana break akipon dan lain sebagainya
Wow, dicek. Ya, itulah. Boten napa-napa, tapi sing ingat anu pokona sing beunang. Nya ulah 1000 urusan eta na wungkul. Gitu kan. Komo gerake ya di akhir Ramadan geranya. Berarti insya Allahnya Salasa malam Rebo teh berarti taraweh anu terakhir. Besoknya Rebo saum. Pas maghrib, wes didinya tinggali gerak. Pas maghrib, euforia umat Islam, merdeka, gitu. Mau tarawehan deui, mau sahur deui, gitu. Sibuk, nya. Pas kabunga eta teh aya nu beladagan, nya. Percon, aya anu, jika nu bener, talakbir di masjid, bari urus contohna, aya. Nggak ada contoh itu. Takbir Idul Fitri itu ketika orang mau pergi atau berjalan menuju ke lapang, takbir gitu kan. Di urang daya takbir semalam suntuk tidak ada ya, ada itu ya, lain perbuatan Islam tercontoh tersunah di Rasul daya gitu kan ya. Menjadi mah barudak, justru barudak nu bahaya ke kabawa gede ke turun temurun gitu carek kuduna aman naik gitu teh ya udah. Jika bener nantinya begitu beres maghrib na nya bapak nama wa ijuna ka masjid takbir jika bener lain video nya itu itu nya itu jika bener nya mau ijuna takbir rame di masjidnya aki nama wa ijuna takbirnya takbir aki-aki teh ayo bari komode ilham cenanya pas ingat-ingat teh ilham gitu kan itu budak lalaki komun gede mahnya ini ngador melihat pepatasan geledak gitu kanan nu awewe sarua di anak urang teh indit tapi eta mah rada leuweung gitu teh ke cenah meuli melatihnya di hadapan Asofia cenanya melatih ke diasupkeun kana eta itunya indungna di mana posisina sia di mana posisina malam takbir teh cenah di dapur ngadagoan kulub kupat jeung tumis cenah begitu jam 3 unggal imah raeng dahara udang pada but WC bade iba pahula-hula mama heula nu lila papan sekedeung lah ujang cek anak katanya rame pada butan WC rek naon make baju teh biasana ge subuh sare deui cangkul pura-pura cangkul di hadapan imah rek kakatu rek kakenca lain apa dulu urang di desa Calageun teh nya dulu ieu saha wae Calageun teh nya lain kitu nempuan bisi aya nu keluar bajuna sarua rek asup deui bisi desa Gakombaran geus kitu teh deui ini kelapang di jalan teh lain takbir ngadengog barudak balik nyata teu pati lontong ayo olah teh teu ninggulan kok eta udah jambunan kok teh lah geus ah cenanya kongguan we keluarga kongguan di Mararudi kana cenah sabar nepi ka lapang lain takbir ngobrol aing ke kumaha tuh nya urang teu mudi eureun-eureun teh bibir teh di mana imam geus ngomong as-salatu jami'ah hari jempe tarantung beres salat khutbah ngobrol deui wae nya itu kemana wae biasa ka kuburan heula wae gitu begitu ngadenge wabillahi taufiq wah cantum tuh eta teh teu ngadoa ustaz teh nya paciusana tadi di mana mau kena wah gitu kan itu lain ngamiku begitu balik ka imah sewang simkuring pana pama anjing tugas di Cibaduyut balik teh gitu balik teh teu aya hiji imah anu teu careurik pasti careurik imah kaliwatan simkuring so careurik durasi cerik sal bapak serta di eta imah sabaraha urang dirinya dimimiti anak minantu inju gitu geus beres cerik naon eta teh cerik aya mata buaya dirinya geus kitu teh balak kecelakaan saururi opor ayamna dipura nya tumisna dipura
Kacang bawang lain hiji-hiji sarau lop minum na Coca-Cola Gus gitu cuy barudak kurang nganjang kata tangga kurang silaturahim satana lain nganjang silaturahim rek nyaruakeun olah naon eta tatangga teh Icek bisa aja ngada matumpi cek gitu Gus gitu 3 jam 10 nah jam 10 barudak ulah po ayo kurang ka kuburan gede mata guru araya jam 10 teh aya di kuburan sararea teh tinggal di ternya yang di kuping kan musim aya anu di salah grup di kuburan aya anu curhat aya ditinggal di sana mah ya budak tegas gede mah emang ada pikir emang gue pikirin cenanya cek maot gitu kan gitu balik jam 5 jam 11 12 sholat sare udah capek waktu puting itu sare dah harun gus habus lep sare gudang asar gus asar baru dah namanya kan rada jauh mau mobil ya mau kendaraan jauh balik penting jam 8 didinya umat Islam belum tibra tasogera 1 malam 2 itu tibra umat Islam. Bagaimana selanjut besoknya? Besok nak kamarana ngantri hareupeun puskesmas. Nu marisakeun uru beuteungna. Kolesterol naik. Padahal bulan Ramadan teh kituan wae hirup. Balikan deui kana apa-apa. Oke, ke materi setengah jam ya. Nah, ayat yang barusan kita baca itu tercantum dalam surat Toha ini menjelaskan tentang keistimewaan daripada Al-Qur'an. Karena Quran itu mengandung 3 hal yang wajib kita amalkan di dalam Al-Quran itu 3. 1 nyata ayat amalkeuneun. Bentuknya 2 ayat kerjakeuneun dan ayat tinggalkeuneun. Lalu yang ketiganya ayat iman keuneun. Begitu. Nah, dina ayat kebenaran nerangkeun kisah daripada anba'il ghaib artinya berita gaib. Kita tidak bertemu dengan Nabi Musa, tidak tahu Samiri, tidak tahu Fir'aun, tapi oleh Allah dijelaskan supaya kita mengambil pelajaran terutama dari pelajaran tukang-tukang sihir di zaman Fir'aun. Tukang sihir di zaman Fir'aun teh jumlahnya 70.000. 70.000. Hiji tukang sihir ngalurkeun tongkat jeung ngalungkeun beber. Jadi 2, jadi orai. Kali 70.000 berarti orai sabriji. 140.000 utai tah di lapang sipur. Nabi Musa oge hipatan tijasihi nafsih, ada rasa takut dan Musa oge secara manusia nang kasihir. Wah, iya. Tapi Allah berkata, "La tahab." Jangan kau takut Musa. Antumul a'lam, engkau yang akan menang dalam tandingan ini. Alungkeun. Akima bi yaminika, alungkeun tah ngaleungeun anjeun. Musa hanya satu ngalungkeun itu hiji lung, tapi eta itu jadi orai numpang badagna ngahakanan eta orai 140.000 diteureuyan lah. Ya. Sabab diterangkeun dina hadis awakna mah diterangkeun eta orai teh dina jelmaan itu kan dialungkeun mujizat Nabi Musa ya ngan diterangkeun teh sumutna sumut luhur napal ka langit sumut handap napal kana bumi teureuyaan matak Yahudi pintar ada permainan game anak yang disebut Pac-Man teh gini nu gede ngakan nageuting papa kabeh ya gini eta apa sih kitu hari tatenya budak Yahudi eta mun teu kahakan kabeh kan elek game opal gitu kan bisa dikendalikeun balikan deh kan pokok tuh mata tadi dinya ya orang sihir yang 70.000 teh iman ke Allah aman tuh so bi Rabbi Musa wa Harun qala Fir'aun amantum qabla an adina lakum uqati'anna aydiyakum wa arjulakum min hilal wa lam salibannakum bi judu'in nahal le eta ningali harita 1 jam lihat ayat Allah
kadeprak sujud iman ayeuna mah abdi ka Allah pangeran Musa jeung Harun. 1 jam melihat ayat Allah. Dari kecil dia hidup durhaka jadi tukang sihir, nepi ka kokolot doraka jadi tukang sihir, deka bayang doraka na penyembah berhala penyembah Firaun. Tapi ketika saja ningali ayat Allah, maka dia iman. Dan di sana akan ada ujian yang paling berat. Itulah dibunuhnya tukang-tukang sihir. Dan mereka tidak takut. Itu ancaman. Jadi ketika ujian gede, iman gede, ujianana berat. Ya. Namun iman letik, lamun imanan mau diuji ku Allah. Ibu hoyong diuji teh ku Allah hoyong. Teu bisa nyarita. Bapak hoyong diuji ku Allah. Teu bisa nyarita. Nu teu diuji mah nu teu iman. Teu iman mau diuji ku Allah. Letik iman letik ujian. Gede iman gede. Itu salah satu nada tukang sihir menyatakan iman kepada Allah dan langsung ujiannya. Itu Firaun juga kan ciptaan Allah, dibunuh sia-sia, disalib tadi natangka juduin nahal, binatang kakor apa yang di pakdi ma anta bikol, silakan putuskan, engkau hanya memutuskan aku di dunia, tidak takut. Mata eta tukang sihir nyatakan dari 0 tahun sampai kalau tahun di pagi harinya masih tukang sihir orang durhaka, siang harinya orang durhaka, sore nak jadi syuhada, jadi syahid. Subhanallah. Hirup doraka menjelang mati jadi syahid. Itu era orang teh satu pembelajaran ningali ayat Allah, Quran teh mujizat ayat Allah. Ya, dalam artian mujizat Nabi Muhammad. Teu iman wae mata kali waman a'rado anu siapa yang menolak ngabangkang bung hirup diatur ku Al-Qur'an tinggal asup bae ka 3 partai. Lamun embung hirup diatur ku Al-Qur'an bu asup 3 partai. Nya. Diterangkeun dina Al-Qur'an. Lamun teh mung dihukum ku hukuman Al-Qur'an, hiji partai kafir, 2 partai dolim, 3 partai fasik. Wa man lam yahkum bima anzalallah ulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallah ulaika humud dhalimun. Wa man lam yahkum bima anzalallah ulaika humul fasiqun. Jadi lamun jama embung hirup nanti dihukum bung diatur ku Al-Qur'an, mangga lebat kana partai kafir, dolim, fasik, doraka, dan 3 golongan ini tidak ada jaminan selamat di akhirat termasuk di dunia. Tuh mata koyana iman. Kemudian diterangkan Firaun, siapa Firaun? Non Firaun itu lain ngarang gelar. Fir itu artinya lari. Dina wajan parro so ya piru diroron pir artinya lumpat. Mata buah pir hargana merek wae lumpat. Mata jaman geus ngadar buah pir langsung lompatan. Pir awan ayu awinu awanan artinya ditulungan. Jadi lumpat dina pitulung. Jadi manehna derek ditulungan ku Nabi Musa. Wah udah dinten teh ge manehanana teh bapak angkat. Idhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ala an tazakka wa ahdiyaka rabbika fatah syafarahul ayatal. Terus faqaddaba wa asha. Terus pinter. Wih, bapak-bapak mah. Wes nggih pesantren nggih. Bapak-bapaknya kalah yo nggih. Bapak-bapak nara ratu pa ida bila Firaun. Ini Musa ini ka Firaun. Innahu togo. Musa itu Firaun itu togo. Jangan bedego. Aduh. Ayeuna di dalam tentea.
ya di Laut Merah tanggal 10 Muharram. Maka nanti Bani Israil bersyukur ke Allah dengan adanya saum Asyura. Lalu di Al-Quran juga diterangkan di surat Toha ieu mata nahnu nakus dikisahkan ada Samiri. Siapa Samiri? Samiri itu adalah Musa. Jadi Musa di kalangan Bani Israil itu ada dua. Satu Musa bin Ja'far, dua Musa bin Imran. Catat Bu. Jadi Bani Israil itu ada dua Musa. Musa bin Ja'far, Musa bin Imran. Musa bin Imran inilah Musa yang oleh Allah diutus sebagai nabi. Musa bin Imran. Nggih. Nah, Musa bin Ja'far ta ieu anu ke ngalahirkeun Samiri. Ya. Samiri teh lain ngaran, tapi satu negara yang disebut Samiroh. Yang konon ketika lahirnya ini Musa bin Ja'far, Bu. Ketika diterangkan matak ada yang berpendapat Samiri itu adalah jelmaan Dajjal. Ya. Itu dimana ketika lahirnya Samiri itu, Bu, kedek nenen punten sare we gawe nate nya matak nu sare we teh tate Samiri udah siap kedek nenen ibu sare pan ibu genan meureun reuh ataun buka orok sare matak dilatih sare elek ketek dina udang naik ai ka orok kitu ai ka bapana henteu atuh nya dina orok dengan lilatih sarena elek ketek dina udang ta bapana ke lilatih mah Bu elek ketek nya gitu. Tapi ke akhirnya lantaran tidak disusukan ya terjadilah pembengkakan payudara dari ibu Musa bin Ja'far sehingga sampai meninggal. Jadi bahayana ketika payudara dalam adanya susu air susu ibu tidak disusukan. Dan kebenaran waktu hari tamat zaman Mesir kuno teu aya paranti panyedotan ibu. Daya gitu kan. Nya eta nama canggih gitu kan. Nya beureun mata wayahna Bu wajib menyusui dina Islam teh ketika dididik yeuh kewajiban yeuh. Sarua jeung wajib salat, wajib nyusuan budak teh 2. Nah tuh satahun geus dipisah ya. Tekeng selama masih subur wajib disusukan. Ketika tidak ada susu pun keluar cairna kering budak teh tetep kudu disusuan ku susu jelema teangan ibu-ibu anu nyusuan dihapekeun bayar ku urang. Dan disinilah salah satu bolehnya seorang perempuan buburu nyusuan dari buburu nyusu nih nyusu mah manehna tuh ngenyon buburu nyusuan Bu budak ulah borong ini budak batur budak mantan salaki ogenan ibu boleh nantang guru katakan nggak boleh cerai ketika hamil lagi hamil boleh cerai nah kan bisa nyusuan bapak nama sok dia sok makan nah nya supaya nya sok daek abi nyusuan budak bapak da sama budaknya budak sah budak bapak lain budak hitung sekali deui kudu apal umat Islam anak teh budak bapana mata lamun terjadi perceraian teh ulah para bud anak tapi ke budak hiji rek dipotong jadi 2 sok potong ewang gitu ulah ya da sing eta istri teh bisa nuntut kumaha tah sok wabi dipanggisukeun tapi buruhan nya sok tenan mentanana diana mobil eta Fortuner hijinya jelas lain budak manehana Islam ngatur ieu mah Islam ngatur ibu-ibu nu lebay ngatur hayang boga budak mah budak Islam merek keringanan supaya manehna ini ngalengok nya mah apaleun tereh boga deui kitu ieu mah antak tadi dia kudu ngartina kana Islam teh nya 2 tahun wayahna kudu disusukeun ka jelema cuma disusukeun kana sapi aneh didotan ku susu sapi atuh urang teh jadi haram menikah dengan sapi karena dulu karena dulu susu kan menang nikah nah jadi bapak teh menang kawin jeung sapi
sabab dulur sasusu balikin deh bukan apa ya bagus gedena tangke di itu jadi pengikut Firaun Musa bin Jabal. Kemudian dijelaskan ya Samiri berkelahi dengan itu masih kalangan Bani Israil. Samiri teh ada di kalangan Firaun yang bernama Patun, pemuda Patun. Kalau tak dipangunangkeun Nabi Musa ditanyok tas si Patun teh tabungan orang karaton orang Firaun langsung KO Bapak. Itulah kelebihan daripada mukjizat Nabi Musa. Nu kadua leungeuna nu katuhuna nya langsung ka kuburan. Hebatna baheula mah geus aya di urang sa miktisan tah eta mah sampai ka pingsan ieu mah langsung maot tah. Ya. Ulah boronging jelema malaikat Israil wae ku Nabi Musa mah ditonjok nepi ka balik deui ka luhur. Itu. Lain dongeng kitu. Nah, itu tulus, punten ya Allah, nonyok, salah maneh, carekan kau. Sabab Musa itu Rasulul Ajmi, Bu Rasulul Ajmi sedih Bu. 45, sawe, mimim kumaha, ini masih aja tuh, sebutkan ngaranna. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad, mimin di mana? Betulnya. Tuh, berkenainya. Nah, kelebihan ulul azmi dua. Satu, kalau meninggal dikasih tahu. Nah, iya Musa tadi itu bedanya heula, mereka itu mah ditonjok. Cara merenya mana kieu? Dunya, akhirat. Ngerti tah Rasulullah gitu. Langsung dia ngomong, akhirat, balik ngomong. Sok ece lawan ditawaran kumaha ka dieu dunya heula aduh cenah tadi pakai baju teh dunya heula emang mah sana awal dinya itu diantarana berikeun tah kemudian diterangkeun Musa ini ambrung-ambrungan dasieun ku bapa angkat ku Firaun ini leuweungan ka lembah Madian didinya panggih jeung putri-putri cantik. Putri siapa? Putri siapa? Putri Nabi Su'aib. Lalu menikah. Maharnya apa? Maharna ngangon domba 8 tahun. Babawa anak naon 2 tahun ngangon domba dijangkapkeun 10 tahun. Ulah jika ayu ting ting minta babawaan 5 miliar. Jadi arep bungun lah kita. Lu atuh. Gaul atuh. Tah, Bu Nabi Musa teh maharna teh nyaeta ngangon dong. Ade ulah sampai lalaki nya. Horeangeun rumah tangga lantaran teu boga mas kawin. Da mas kawin wae atuh disebut teh. Mahar. Daya mas kawin. Mahar teh naon? Ikatan tanggung jawab dunia akhirat. Mahar poe ieu ijem tetes darah anjeun ngap nyawa anjeun dunia akhirat anjeun kabayang tentang jawab kitu tah mahar ngan saur Rasul bikin simbolna sok di dinya mah rundingan tuh nane tuh kudu emas wae saya berikan mahar untukmu kunci mobil kunci nawungkul lumayan ya itu tadi jika Nabi Musa naon saya berikan mahar ngangon domba 8 tah eceuk ge keur boga budak eta budak soleh kalawan mahar gegeroh 8 tahun gitu nya sikeun cenah ngomah piring ibu boleh ibu boleh bingung hayang ku emas wae jumpa gede-gede emas teh akhirna mah nganter anu rek rumah tangga teh lain rek ngadoakeun Tentu apa doa nage dirasal dikentes orang dipentes jadi Pak doa kepada pengantin anyar ibu-ibu deui benar tapi bapak-bapaknya apa tak eta rek ngadoakeun ieu mah lain
nganter kawinan teh aya hayang nyawa eta sabaragram cenanya. Di dengekeun sabar. Hei, 5 gram di kompleknya. Hei, cenanya. Gitu ngomongkeun batur. Nu kaduana hayang nyaho menu dahareunana naon? Akhirna ongkoh alus dipoyok keneh wae butut. Raos namanya sopna raos menanyakan di usah mau diacam cenah ongkoh raos tapi rambutan jeruk ngomong paneri datang dengan kuku-kuku di omong riweuh deui wae tah didinya tah eta pembelajaran dina kehidupan sapopoe ya mahal balikeun deui. Nah kemudian diutus telah diberi mujizat sehingga kembali. Nah, siapa Samiri? Seperti itulah Samiri. Sehingga ketika Samiri ya membuat ulah bersyukur nak kana nikmat Allah, Allah teh mere harta banda termasuk anu waktu harita teh nyata emas anu kacidaloban. Margi ketika Allah ngancurkeun Firaun jeung tentarana, itu Allah adil dan luar biasa. Jadi nyata ayat perhatikeun kira. Bisa wae Allah rek murka langsung ka didinya teh dihantam banjir. Badai hancur kabeh, tapi tidak dilakukan apa? Saya akan hancurkan manusia-manusianya saja. Sabab ieu karakter menang Bani Israil anu dirumuskeun hartana sagarupana sehingga anu digiringkeun teh jelemana we ke kalautan. Jeung anehna deui Firaun make jeung hayang ngudang mencara urang da presiden raja cicing we aku di karaton. Kerahkeun 8 batalion gitu nya hayang ngilu gitu. Ayeuna itulah iradah Allah kehendak Allah untuk ditenggelamkan. Tadinya kita lalakeun karek tobat bari tobatna deloid. Tobatna deloid. Naon deloid? Terlambat sudah kau tobat padaku. Itu maksudna teh. Sabab waktu harita Firaun geus dikalapkeun mah geus nyawa aya dina pikoro baru dia tobat. Apa pernyataan Firaun waktu itu? Amantu so. Birobi Musa wa Harun. Dijawab Allah kumaha hari tadi. Kadong dora da teu momok Garut, kadung ora. Dijawab Allah satu kecap. Ikuti. So. Ana. Lain. Itu yang disebut dina ilmu tadi saktah. Diam sebentar tapi tidak melepaskan napas. Ana. Muncul bahasa kodratna. Nabi ayeuna naon? Kamari ka mana wae? Ayeuna sakarelapkeun geus sakarat karek tobat kamari sakitan jag-jag belejag. Diberi kesempatan. Tuh, anggar keneh wae. Tahun kamari kopi tapi ke orang tua kaya nya tapi ke sepi ayeuna aya kesempatan sedikna rada ronggar masih kene aya masjid-masjid anu mungeun ngayakeun tawi ngayakeun kegiatan-kegiatan itu nya tak kade lah jangan sampai terlambat seperti itu. Nah akhirnya segala sesuatu yang tahu itu berkat Al-Quran dilelapkeun tah di laut merah. Nah kalau Samiri dipulangkeun bang emas harta bana apa bating emas lain syukur lain dipakai alat ibadah ngadon dipakai nyieun sembahan anu disebut ijla teh nyata patung anak sapi. Nah iya aya paribahasa bu aya paribahasa punten aya paribahasa gogog mah moal poho kana kotoran jelema harus da paribahasa anjing mah moal poho kana kajian teh ieu anjing dileutik diurus dahareunana alus kencarkeun asup ka kebon aya jelema dihakan. Ieu maksudna Samiri itu pengikut setia daripada Nabi Musa bin Imran tapi hianat ya, karena ada kesempatan untuk hianat. Sabenerna manehanana teh baheula teh boga agama nyata Pagansa. Agama Mesir kuno Pagansa dengan dewanya itu dewa matahari yang ya, disimbolkan dengan patung sapi itu Hathor dan Apas gitu ya. Lalu kata dijieun patung sapi gitu kan. Nah, harita teh itu sehingga ku Nabi Musa
diusir, disiksa di dunia, disiksa ku Allah jaga di akhirat. Laknat di dunia bentukna eta Nabi Musa diusir, idhab indit manusia samiri serta anjeun dihukum di dunia hanya satu kata yang akan kau ucapkan, la misas, la misas, naon hadina, la misas, jangan sentuh aku, jangan sentuh aku, sako, la misas, cek saha, cek samiri. Ikitu ana hukuman di dunia nanti, la misas, jangan sentuh aku. Tanggung kayak biasa dipraktekkan di bumi nya. Maka bahasa Quran, misalnya ngadeukeutan, la misas gitu nya. Jangan sentuh aku gitu kan. Tah harita samiri teh kitu Bu dikucilkan oleh Bani Israil nya, teu ngomong-ngomong ngarasa sieun, masieun ketika disandarkan ku jalma dan langsung la misas gitu kan ya. Tapi kamaon kan gitu di akhirat neraka. Tah itu inti daripada Al-Qur'an. Surat Toha menjelaskan tentang berita gaib di mana orang jadi apa teh karena berita Allah dari Al-Qur'an yang disebutnya dengan kisah. Naik kisah. Naik kisah. Usah kose atuh. Kisah itu bahasa Arab, kikob, sod, tak mabutok kisah. Jadi kisah. Yang mana di Indonesia kisah nyata, berita nyata. Nah, tapi kahiji awewe dianiaya ku salaki nya, tapi sabar we nya. Dianiaya ku salaki, sabar. Kenapa tadina wanita di Indosiar sakilang dianiaya didolimi tapi sabar? Kenapa? Dibayar. Perlu tahu Pak, dibayar. Berarti kalau istri bapak pengen sabar, bayarlah. Ya itu aja. Bayar. Ya, pastinya. Belikan deh kan pokok. Itu Bu, kisah. Kenal kisah. Cerita yang dijamin kebenarannya. Bagaimana tidak benar? Karena yang menceritakannya Allah dan Rasulna. Mengenang kira mama eta mah dongeng. Maka hirup banget dongeng. Gitu kan. Udah aja baca kisah-kisah nyata seperti kisah-kisah umat dahulu, kisah Nabi dan umatnya. Supaya apa? Supaya ningkatkeun iman. Ulah begedean wae imun. Tingkatkan imannya, tingkatkan imunnya biar aman. Ieu mah imunna gede-gede. Ai lahirian nama diurus. Datang incung ke dina bulan Ramadan cik nu diperhatikeun ku aki jeung ninina kae ta incung naonana heula. Datangan incung ka imah urang, akina cok naon tan dipelong tah eta incung. Hiji naonana heula. Lintuh jeung begamna. Lamun begang langsung ngambek. Incung aing teh diparapan kitu. Begang kitu. Nu kadua diperhatikeun naonana. Bajuna udah ganti, das, banyak teka beli acan baju, sekali, gitu. Namun nulala awewe langsung ditinggali celina atau beheuna ayah kongkorona tuh. Namun tuh dicarekan deh, tah anak rajinginan tuh teh. Tah budak, teka beli saparapat acan, nah celi masih kena rapi yang ditapalkan. Aduh, nyata. Orang mati ayo udah bisa doa apa saja cek akina teh. Asa kitu tara. Wadidaw datang SD. Nya. Geus apa sabaraha Quran, sabaraha surat. Asa. Makanya itulah imun perhatikan, iman juga lebih diperhatikan supaya hirup aman. Ulah sampai hirup ngasa ukur ngurus awak bungkul nya sabab lamun hirup ngasa ukur rumah tangga ngasa ukur ngurus awak lahiriah hungkul naon bedana jeung wedus jeung mek hartina sato oge ngasa ukur boga panabisana teh nyaeta mangan so mana modal turu
Tah sakitu anu disebut nyahona satama mangan barang akal mangan mana ngalarana kararawi modal isbuku turu sarare teu merhatikeun urusan akhirat keun da eta masa panurang manusia diraku nya hirup teh ngasokeun mikiran seputar eta aduh nya teu nya kana diri nya mulane ojo kaya pribasa nang Jawa nggih ngurus dunia akhirat teh nyaho nek mangan kaya ratu nek turu kaya asu barang dahar jika gogog tapi lamun sare jika ratu barang dahar mah tapi lamun sare jika gogog padu golesa di mana we sare nya dengan doa deh tapi dahar yang halus wae itu cingnya Al-Qur'an geus nganan syatan ka urang ku angkusakum so wa ahlikum naro jaga diri jaga keluarga tina neraka. Paribasa ti Inggris menyatakan sing eman karo awake dhewe nggih sapa maning sing arep eman karo awake laki sing duwe awak nggih sing liyane boten eman ngertos apa ora wis bablas angine sing eman karo awake dhewe sing nyaakana diri urang sorangan batu momo anya anu moal kasebut awe di dunia katalian ku katu keluarga pamajikan anak icu minantu di akhirat mah sewang ya itu usah jaga diri urang. Maka inilah modalnya Al-Qur'an sebagai hudan, sebagai petunjuk, di mana petunjuk menurut Neng Dora itu sebagai peta. Neng Dora ketika rek ini ke daerah mana peta ketika peta itu dilalui dan dia akan menyatakan berhasil. Tah maksudnya kurang jalan hirup juga kuma singkuring bu terakhir pernah nangtung di tengah-tengah area Podomoro ya hayang da nineng tak ke Podomoro baheula mah sawah singkuring jalan tukang asup di tengah-tengah waduh lenglangna jatan dibangun di tengah mah masih dataran karek saluas Podomoro singkuring juga sedih naon mah ya Allah apalagi lamun diukur ku sadunya jaga ning urang di akhirat dikumpulkeun di padang mahsyar dina tilu posisi hibatan so urotan gurola lain gurola gorila hibatan so hibatan urotan gurola lain nah hibatan tak bersunat punten ke lalaki mama waktu gubrak alam dunia jadi sunatan atuh dulu waktu harita mah pan jadi sunatan teh posisi orang teh engke mah jebrok murotan bu lucun ada bu atau arena teuing baru mikir badan kita ibu pikir nasib bae nu aya mah gurola sarta teu make alas kaki bubulucun. Satu saya kasih rahasia, kalau kita ingin jadi ahli surga maka berharaplah kita diberi pakaian oleh Allah. Namun kurang jadi bere baju kayak di alam mahsyar walau menandakan kurang bakal abus neraka. Mata siapkeun baju di ayeuna kudu teh lain baju lebaran unggul anu kurang disiapkeun teh tapi baju ke di alam itulah Al-Qur'an. Mata cintai Al-Qur'an, sayangi Al-Qur'an, nanti Quran sayang terhadap kita. Ulama dahulu nya kolot-kolot baheula dina dikirna makna urang mah bisa ngalaut na unggul eusina mah teh nyaho eusina pada mak ajengan baheula mah tapakuri eusina anu kieu teh gini Allahumma arhamna bil
waj'al Waqaf, sudah selesai. Malah nama bisa. Tapi karena Quran dijauhan wae. Cenah hoyong dipikannya aku ya Quran. Al-Quran karena dibaca. Nepi kayak ibu-ibu datang kasih kuring, alhamdulillah Pak Ustaz. Cuma boga Quran 27 tahun. Heran dibaca. Kudu nama Quran teh gowar lecek. Tapi lain jejewer dibaca. No, kalau aplikasi karena Quran tu sarua sing kuring ge aplikasi Quran cik atuh keun di mana darurat sing kuring gitu kan. Aya Quran we dicekelna gitu supaya leuwih afdol gitu kan. Gitu supaya leuwih fadilah. Jadikanlah Quran sebagai imam, petunjuk aku. Mata dibaca we Quran teh doana sabari syuting sore. Raditu billahi robba so. Wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Wa bil Qur'an imaman wa hukma. Lai. Baca sabar isu insya ada yang menandakan kita bahwa ikhlas di hadapan Allah, ridho aku Allah sebagai Tuhan aku, ridho aku agamaku Islam, ridho aku Muhammad itu Rasul aku, ridho aku Quran itu sebagai imam pemimpin aku dalam kehidupan. Kakulon cekuran nuturkeun kakek kawetan cekuran nuturkeun. Jam 3 nggih cukup. Oh, itu cukup atuh bagian sabuk sakedeung deui. Nah, geus we sakitunya. Berarti sabaraha jam? Nah, cukup lah sakit oge nanya. Nah, jadi mudah-mudahan ya bangunnya orang di awal pagi ini Allah melihat kita, mendengar kita dan menjadikan saksi kita untuk jadi amal soleh nanti kelak di hari kiamat. Amin. Mudah-mudahan hadirin sadayana, urang sadayana menjelang akhir di bulan Ramadan ieu dipaparin sehat sareng afiatna. Dipaparin kesempatan pikeun nuntaskeun saum di bulan Ramadan. Amin. Sarta dipaparin kesempatan pikeun menghindar diri tina api neraka. Amin. Silaturahim urang kantos da araya, mudah-mudahan kolot-kolot urang sadaya, dulur urang sadaya, siapapun urang sadaya, umat Islam jamin mukmin antos ngantunkeun dipayun, mudah-mudahan aranjeunna dijadikeun hamba-hamba Allah anu ditampi iman Islamna sarta dijanjikeun surga sarta insyaallah urang bakal nuturkeun aranjeunna kalawan babarengan asup ka surga Allah melalui pintu Ar-Rayyan, pintu anu dijanjikeun ku Allah terjamin saum bulan Ramadan. Maka surgana pantona khusus nyata Rayyan, pantau Ar-Rayyan. Atuh nu terakhir pilih bahasa sing kuring anu mata kirang awa-awon ya simkuring niat mah hate teh hoyong nyaros teh buleut tapi kalau anak para rengjo hapunten eta mah punten insyaallah dideukeun merupakan al-haq kebenaran ti Allah Subhanahu wa taala lepatna mungkin dina kabeduan simkuring mugi we ngapunten ayana gede ngapunten sakali deui urang didoakeun nya mudah-mudahan Allah ulah pede teh ya urang harus ada kekhawatiran ya belum tentu goib urang teh nah urang teh bere bakal dibere tuntas semua saum teh ratus ya artinya kita berusaha ngadoa ka Allah tetap salimni salamatkeun sehatkeun kesempatan nah itu diantara sakitu bae anu jasa kapiatur Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu kita insya Allah dan melaksanakan makan sahur mungkin bisa melanjutkan apa itu tilawahnya doa dan ide maka sambil nunggu waktu yang sempat ya insya Allah. Untuk itu mari kita sama-sama tutup kajian malam ini dengan bacaan penggalan.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik guys, silakan tekan juga dan terima kasih.